Leutik gedena setiap anu nonton YouTube ya anu rasa aya rasa pangabisa gitu nya ngetes tapi selama pengetesan eta alhamdulillah asa eueuh nu teurak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kang WH. Kali ini tim Kang WH mendapat pertanyaan lagi dari komenan subscriber. Katanya, Kang, selama di dunia uka-uka, apa nggak takut Kang terkena serangan? Kalau nggak ke Akang, kenanya ke keluarga. Mungkin ini lebih ke efek samping yang ditanyakan nih Kang. Karena katanya kalau misalkan Akang lagi mengobati orang yang kesurupan atau apapun itu, apa nggak takut ke Akang nantinya jadi serangan? Itu gimana kira-kira Kang? Apa Akang pernah gitu mengalami mungkin ngedrop atau terkena atau gimana gitu, atau ada trauma, atau emang non nggak takut sama sekali gitu. Oh oke. Meurna nah henteu sieun ieu teh ngubaran anu perkara gaib. Ari disebut sieun mah henteu nya pemirsa nya. Da ku Allah ge henteu dititah sieun ku jurig. Allah ge henteu nitah sieun urang teh kudu sieun ku jurig, henteu. Teu dititah kitu ku Allah oge. Sieun mah kudu nyiptakeun hantu we. Nyaeta ku Allah. Ari nu disebut efek samping mah nya pastina dina dunia kieu mah nya loba lah. Sabab orang-orang lain oge anu sama-sama terjun dina bidang uka-uka atanapi dina bidang spiritual henteu saeutik si anu ngajengkang anu gering tina akibat ngubaran batur gitu. Tapi ari keur sim kuring mah teu dipake metode matak jadi gering tina ngubaran batur mah eta mah teu rame kikituan mah nya kudu gering tina ngubaran batur. Jadi kieu pemirsanya ngubaran batur teh seperti ayeuna ye contohnya sim kuring yang ngubaran anu kesurupan atau anu pinu diteluh. Mungkin anu matak jadi ngajengkangna anu ngubaran tergantung niat hate eta nu ngubaran. Da kulantaran ari bertempur jeung anu kasurupan atau napi bertempur jeung jin teluh lain ku sebatas ngadu ilmu tapi ngadu akhlak. Jadi lamun ditanya nah henteu sieun efek samping tina ngubaran, nah henteu sieun matak jadi gering atau matak jadi ngajengkang, ditanya teu sieun henteu sih sabenerna mah pemirsa teu sieun. Da urang mah sim kuring ieu nya imah pribadi we da meureun da nanyaan ge ka pribadi meureun nya ieu mah nanya pengalaman ieu teh netizen teh ieu teh. Ari mun berbicara tentang pengalaman ngubaran nya emang seueur si anu tos diubaran lah. Pasti sebahagian penonton ya pernah lah anu di alalubaran gitu. Tapi alhamdulillah ku dengan ijabah Allah dengan ieu abdi teu pernah nepikeun ka ngajengkang, nepikeun ka naon anak kudu jadi gering gitu teu pernah. Da metode ngubaranana ge abdi mah cukup ku ngaduakeun anu gering sing geura cager kur kitu kudu ngaduakeun. Ari ngadua mah kan parentah ti Allah. Cek Allah ge ud'uni astajib lakum, ud'uni pek atuh ngadua maneh istajib kami nu bakal ngaijabahna lakum ka maraneh kabeh kitu lah kurang lebih kitu. Tah jadi ngadua teh parentah ti Allah, di mana-mana parentah ti Allah dilaksanakeun ku makhlukna maka bakal jadi ibadah.
Jadi urang teh nulungan batur, ngubaran batur teh ibadah guys. Terus ayeuna maknya tina akibat urang ngaduakeun batur, tina akibat nulungan batur anu bersifatna ibadah nulungan teh, maknya tina akibat ibadah urang jadi kudu gering, jadi kudu pinah penyakit si itu ka urang asa ku teu rame gitu mah. Kemudian Allah teh teu adil ari kudu naon penyakit batur kudu pinah ka urang mah. Tina akibat si itu gering didoakeun ku urang, si itu cager misalkan urang jadi gering maknya gitu. Berarti Allah teh teu adil. Ngan alangkah baikna ari ngubaran dunia goib mah kudu aya nu diubaranana. Jadi tong boro-boroning oge sifatan bangsa penyakit jurig, penyakit hantu, cacak-cacak penyakit dohir oge kudu aya nu diubaranana. Dokter teh ngubaran teh kudu aya pasien. Cacak-cacak eta penyakit dohir. Ieu penyakit batin hayang diubaran ti kajauhan hese. Hese da kudu aya atuh nu diubaranana, saha nu diubaranana gitu. Matak mata kudu aya jinisna lah, kudu aya dohirna gitu nu diubaranana. Eta cacak-cacak penyakit dohir komo penyakit batin anu campur jeung pocong. Jadi kesimpulan namanya henteu lah henteu sieun simkuring dina ngubaran dunia kieu. Insya Allah lah dengan izin Allah moal aya pamalikan. Dai pamalikan mah lain tina ngubaran, pamalikan mah tina kalakuan urang goreng ya pasti bakal malik goreng. Melak cengek tang tu bakal jadi cengek gitu. Ayeuna urang ngalakukeun kebaikan nyaeta ngubaran batur, ngalakukeun kebaikan maknya jadi berbuah keburukan, maknya jadi keluarga urang kudu gering guys. Asaku aneh gitu. Matak eta mah sok we tanyakeun eta mah ka orang-orang spiritual nu sejen, nah si eta make ngajengkang ngan pamangih abdi mah punten-punten lain si ngaledek kitu nya. Ngajengkang mah da lain ngajengkang ku tina akibat ngubaran. Ngajengkang mah eta mah ku kalakuan we. Kalakuan manehna malik deui ka manehna. Boa keur ngubaran teh aya niat rek dipermainkeun eta si pasien teh atawa si keluarga pasien teh. Bahwa keur ngubaran teh aya niat hayang ngala duitna wungkul dan lain sebagainya gitu. Sehinggakeun eta panyakit teh dibalikeun lah ku Allah teh ka eta nu ngubaran eta. Ari kitu mah ngubaranana seja ibadah, seja nulung, moal aya efek samping kudu ngajengkang, Bro. Aman, bakal aman insya Allah. Ada pertanyaan lagi nih Kang, satu lagi kayaknya ini hampir mirip kayak pertanyaan yang sebelumnya. Katanya Kang ini selama ngonten nih Kang, apa suka ada yang jahil gitu, ada yang nyerang tiba-tiba ngetes seperti itu mungkin kurang lebihnya Kang? Ari berbicara pengetesan mah setiap hari ge aya da jelema mah henteu resep kabeh, henteu ngewa kabeh. Tah keur nu ngewa mah bari manehanana boga rasa aya pangabisa atawa teu aya pangabisa ge bisa ngulikeun kanu sejen. Nya intina mah loba lah anu ngetes mah. Komo deui urang kan terjunna dina YouTube-nya. YouTube kan ditongtonna mencakup internasional gitu. Leutik gedena setiap anu nonton YouTube ya anu rasa aya rasa pangabisa gitu nya ngetes. Tapi selama pengetesan eta alhamdulillah asa eueuh nu teurak nya meureunnan dilindungi we ku Nu Maha Kawasa. Alhamdulillah henteu urang teh teu matak jadi gering, teu matak jadi naon, henteu. Alhamdulillah pan jadi pikiran orang-orang teh aduh ieu bocil. Ada urang teh bocil cek anu senior mah, cek anu umur 50 ka ditu mah 60 70 anu geus puluhan tahun malang melintang dina dunia spiritual. Ta urang teh bocil cek nu kitu mah. Bet manehanana oge kurang-kurangnana mah teu sanggup lah terjun dina dunia YouTube mah. Efek sampingna terlalu tinggi. Ieu bocil kakarek bentak cek kolot mah. Manya ieu geus wani-wani nyieun channel, nyieun YouTube begitu tampil di dunia YouTube anu bisa ditonton ku aya.
dina hal gaib. Dina hal gaib kieu matak loba ku orang-orang ahli spiritual deui cik ieu teh nepi ka mana sih kamampuanana, cik ieu teh urang ajaran tes gitu tika jauhan. Seueur nu seperti kitu mah banyak pemirsa. Pengetesan seperti kitu mah. Ngan intina nama alhamdulillah we masih keneh aya lindungan nu maha kawasa. Mungkin meureunana dat cek tadi ge aya nu resep aya nu ngewa. Jadi nu resep meureunana nu ngewa meureun ngetes ka urang teh yang sina ngajengkang. Tapi katahan ku doa-doa orang-orang anu resep gitu. Anu kadang kan kieu orang-orang teh anu gering ye nya pernah diubaran ku urang sababiahna tak aya ijabah Allah tepikeun ka cager tah nu orang-orang nu calager eta teh jeung keluargana teh ngadoakeun baik gitu ka urang teh mugi-mugi sing panjang umur sing sehat sing anu gitu kan tak akhirna dua doa eta teh perang lah di langit teh anu ngetes jeung anu doa-doa ti orang lain bertarung. Tamatak alhamdulillah urang masih keneh katahan ku doa-doa tinu pro gitu. Meskipun teu dipungkiri loba lah anu ngararewa. Tapi kan anu resep mah ngadoakeunana nya alus we, sing sehat, sing panjang umur, ate kumargi seueur keneh tulunganeun, seueur keneh anu kudu di syariatna anu kudu diubaran kan gitu. Adi anu geus ieu ari keur nu keheul mah nya kitu we hayang ngetes. Matak alhamdulillah ku ayana doa ti sarerea da abdi oge nya teu ngarumasakeun hebat, teu ngarumasakeun bisa, teu ngarumasakeun jago. Jeung teu jago we teu bisa, teu ngarumasakeun bisa, teu ngarumasakeun naon. Matak alhamdulillah nya dipaparinan cager we gitu nepi ka ayeuna. Tam mungkin sakitulah cukuplah pertanyaan eta mungkin cukup jawaban ti sim kuring moal panjang-panjang teuing da sok kalah ka pabaliut pemirsa panjang-panjang teuing mah sok we ayeuna nama saha wae anu erek nanya tulis di kolom komentar nu aya di handap ieu tong poho di like, di komen, di subscribe sareng di share ka teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.